Keur urang kadang-kadang ibadah teh hoream. Sok aya nu nanya kumaha carana mun teh mah bisa ngalakonan. Hayang-hayang nama salat berjamaah teh dawam, maca Quran dawam, tapi sok hese. Jampena aya. Aya doa nu luar biasa nyaeta Allahumma paksakeun wa keureuyeukeuneun. Aya bahasa kieu ya. Berat nu luar biasa ibadah teh. Hese luar biasa ibadah teh. Tapi wa innama yasiru khofifan bil i'tiyadi wal mudawamati wasobri alal masyaqqah. Kuncina ya dina i'anatul tolibin poho deui halamanna mah euy. Juz hiji mun teu salah. Pastina bisa jadi enteng. Nu ngaran ibadah nu disebut berat teh hese. Ku dibiasakeun. Wal mudawamati didawamkeun. Heureuh we Allahumma paksakeun. Wasobri alal masyaqqah. Sing sabar kana beratna. Allahumma paksakeun teh di dieu. Wal mujahadati fi awalil amri. Kuatkeun hate ye, paksakeun diri urang teh dina mimitina keun bae. Can nepi kana kaikhlasan ge keun bae. Mujahadah fi awalil amri teh. Engke summa ba'da zalika yanfatihu babul unsibillah. Saenggeusna Allahumma paksakeun wa keureuyeukeuneun didoakeun ku urang teh ngadoa urang ka Allah teh bakal terbuka kumaha. Bakal terbuka engke panto kumaha ngareunahna bersanding jeung Allah. Nu akhirna asa teu ngareunah yeuh mun teh mah urang teu ka masjid, asa teu ngareunah yeuh mun teh mah urang teu ngaji, asa kitu bae heula. Eta teh babul unsibillah eta teh. Ngareunah aya bersanding jeung Allah teh hate teh, ngarasa tenang dina ibadah. Sakitu bae heula. Can nepi kana kaikhlasan mah. Da kadang-kadang sok aya punungna urang mah. Ngan pedah asa teu ngareunah mun teh mah ditinggalkeun. Kakaran nepi asa teu ngareunah. Kawas geus dahar teu udud, kawas kitu. Asa teu ngareunah we asa munyang manying. Mimitina heula eta. Wa halawatul munajati lahu, tuluy ku Allah teh dibere. Kumaha ayeuna amisna munajat jeung Allah. Ari munajat teh naon? Kasauran Ibnu Athaillah geuning hiya mukhotobul isrori inda sifail adzkari lil malikil jabbari. Nu ngaran munajat teh paadu hareup berceritana hate dina nalika bersihna dikir-dikir ka Allah. Curhat ka Allah ngalawan dikir ngalangkungan dikir-dikir ka Allah teh. Eta munajat. Ngareunah urang teh jeung Allah teh kaya-kaya berkomunikasi. Ihsan urang teh. Kaya-kaya urang ditingali ku Allah, ngarasa Allah ningalikeun ka urang. Kitu. Eta munajat. Didinya urang teh ku ngalaksanakeun ibadah teh munajat ka Allah. Waladatul khuluwi bihi azza wa jalla. Tuluy dibere ku Allah teh. Kumaha nu ngaran ngeunahna lejatna ngan saukur bersanding jeung Allah. Luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Saroful inadiyati ma Allah. Wujidat saroful inadiyati ma Allah. Engke bakal kapanggih kumaha ngeunahna bersanding jeung Allah teh hate. Tah berawalna tina naon? Tina mujahadatu fi awalil amri. Allahumma paksakeun wa keureuyeukeuneun. Kitu insyaallah geura barokah. Paksakeun heula dina ibadah.